Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu arariman in tattaqullaha lamun aranjeun takwa ka Gusti Allah bakal dibere tilu khususna jang abilubana umumna majang urang sadayana jelema lamun takwa ka Gusti Allah teh bakal dibere tilu ku Gusti Allah hiji iya ja'al lakum furqanan dua yukaffir ankum sayyiatikum tilu yaghfir lakum dzunubakum dibere tilu di mana-mana jelema yane mukminin takwa ka Gusti Allah teh bil inabah wa ghairiha pasrah diri ka Gusti Allah takwa teh ngalaksanakeun seluruh perintah Allah lillah ngajauhan larangan Allah lillah lamun bener-bener ngalaksanakeun takwa ka Gusti Allah nomor kahiji aja lakum furqanan Gusti Allah bakal mere petunjuk lamun urang dina jalan raya geus aya petunjuk urang bakal ngeunaheun urang dagang geus aya nu nuduhkeun urang ngeunaheun urang ngaji geus aya nu nuduhkeun geunah hirup urang deuk menuju Allah aya furqanan petunjuk hidayah cahaya ilahi ngeunaheun lamun urang aya petunjuk mah urang deuk kudu geus aya petunjuk berarti urang diberi ilmu ku Gusti Allah memena dibere daek urang teh ngaji badak jelema anu ku Gusti Allah hendak disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek paham dibere ngaji dibere daek ngaji dibere paham oh ieu teh hudur rukunna teh syaratna teh kos kieu syaratna kudu make cai-caina teh kudu anu bersih itu anu mutlak kemudian carana make rukunna kurang ditelak-telak da eta petunjuk karana ti Gusti Allah kitu kene tentang salatna dimimiti syarat-syarat datang ka rukun ieu petunjuk ti Gusti Allah kitu kene urang haji aya petunjuk ti Gusti Allah kitu kene urang zakat aya petunjuk ti Gusti Allah kabelah dituna urang bakal dibere pituduh ku Gusti Allah ieu mah bagus ieu mah goreng ieu mah bagus ieu mah goreng ieu mah bagus ieu mah goreng eta lah make syariat belah dituna urang teh make hakikat melalui thariqah eta mah jelema khusus kaditu teh make pirasat-pirasat aya pirasat-pirasat menang Gusti Allah anu tajem luar biasa anu moal nyalahan pirasat jelema anu dikasihi ku Gusti Allah mah da ieu lah pirasat-pirasat ieu mah perasaan-perasaan ieu mah khusus ku Gusti Allah dibikeun ka hamba-hambana anu dipake ka cinta ku Gusti Allah nu mata Gusti Allah cinta lantaran nyana geus ngorbankeun dirina maka syariat batinna geus ka Gusti Allah eueuh sadetik jeung samenit nu poho ka Gusti Allah dikorbankeun dirina ruhanina harta kabeh jang ka Gusti Allah dibere ku Gusti Allah engke pal-palan eueuh anu dipake ka cinta iwal ti Gusti Allah hiji bae hirup di dunia tetapi teu resep kana dunia urang mah pan hirup di dunia tapi urang mah cinta dunia poho kanu nyieun jeung kanu merena urang tah bersyariat ngaranna tapi ketika urang berthariqah datang thariqahna jadi datanglah perasaan urang ka perasaan eta sanajan hirup di alam dunia tapi henteu kabongbroi ku dunia ketika malaikat Israil datang deuk nyabut nyawa Waalaikumsalam saya abdi malakal maut deuk nyabut nyawanya sumuh masyaallah lain ti kamari-kamari ieu rindu jasa ka Gusti Allah nu moal kapanggih lamun teu mata geura tah eta hamba lembat kaberat kaberat coba lamun aya kaberat kana dunia mah begitu datang malakal maut Waalaikumsalam saya abdi malakal maut naon tuh ka dieu tugas ulah wak atuh emang kunaon cek malakal maut mobil can beres motor can beres bahkan tak baca SMS dari Karawang tak jahe tah ya cak malakal maut aing mau baca SMS bisa henteu malah aya WA-an tah berat
beratlah orang ka kendaraan, beratlah orang ka imah, beratlah orang ka harta, beratlah ka perusahaan, beratlah ka jabatan. Ketika ditawaran maut teh lo bakal berat lantaran lo bakal cinta. Ieu nu bakal jadi hisaban buat aya jasa. Anu tadi bahkan cicingnya di dunia akur, tapi geus teu berat kada dunia. Naon tuh dunia? Rusak dunia mah. Mata jelema anu geus cinta kana dunia mah cuek-cuek bae kana dunia. Biasa-biasa bae. Teu aya kumaha-kumaha henteu. Urang mapan boro-boro kanu urang kanu batur ge masih dihayal diresep-resep. Deres kanu urang mah nu batur. Deres deui anu beres mah deui sapeda kempes ge kurang dihayal-hayal. Nya nu batur nya kempes. Aju mikiran deui jahe, nu batur jahe mah. Bapana, kunaon atuh ka bawa salat? Masyaallah tabiwir ya karim. Ikir sholat. Deres ngora kene aki-aki. Aduh, sholat ya bibir jahe. Ayo Gusti di hadapun matana ya hunung leutik. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Teu ka baba tolol teh coba. Ya, mantak geus sholatna ge lain haji wiridan da sabira. Geus sholat lain astagfirullah. Masya Allah. Lamun lain aya kurnia Allah geus ku galedeg teh jelema mah. In tattaqullah, lamun anjeun takwa ka Gusti Allah, pasrah diri ka Gusti Allah dengan cara seluruh parentahanna dilaksanakeun seluruh laranganna dijauhan. Etang kaya ja'alakum furqanan nomor kahiji bakal dibere pituduh ku Gusti Allah. Bainakum ma baina ma takhafuna. Kasieun sebab aya petunjuk ti Gusti Allah. Patanju salam. Hiji. Nomor kadua wa yukaffir ankum sayiatikum. Jeung ku Gusti Allah dikafaratan yana ditutupan dosa-dosa leutik. Urang teh kapan dosa teh ambal aya tapi ku Gusti Allah ditutupan dosa leutik. Ketika ditutupan dosa teh berarti dihampura ku Gusti Allah. Maksud dikafaratan teh ditutupan, nu matak ditutupan dihampura. Mantak Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil kama satarta ibadaka sholin doa kang. Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil Gusti muga nutupan ka abdi kalawan tutup-tutup nu bagus. Kama satarta ibadaka sholin sakumaha Gusti nutupan ka hamba-hamba Gusti nu saleh. Atupan jelema teh loba bae dosa laletik tapi ditutup ku Gusti Allah. Ditutup teh berarti kan dihampura geus selesai. Masyaallah karim. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Ku takwa ka Gusti Allah hiji bakal dibere furqanan petunjuk. Nomor kedua dosa-dosa leutik dihampura ku Gusti Allah ditutupan. Nomor katilu wa yaghfir lakum ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa nu galedege. Dihampura we geus tobat ngaranna ge. Nu mantak pangresep-resep da Gusti Allah teh ka hambana anu berdosa kemudian tobat ka Gusti Allah. Lantaran di aku Gusti Allah teh pangeran komo datang ka ceurik mah. Neraka teh moal daekeun ngalentab ka cai mata anu dikaluarkeun tengah peuting ngulucur, tengah peuting nginget-nginget kana dosa. Ya aing keur ngora teh masyaallah karim. Aing teh di mana aya topeng di dinya, aing muka lapak koprok. Aduh, aing mah keur ngora mah pohara jasa. Aing teh pan bandar koprok baheula mah Gusti, hampura ngurus cai mata. Inget bae baheula Gusti abdi kerja di bandar koprok deureus, aju aya jang mayar mah batur menang teh jang mayar ku abdi haju didepak kabeh. Samakna digulung ku abdi. Pan pisenebeun batur eta. Da ieu kalakuan abdi teh kos kitu Gusti, hampura ngulucur cai mata neraka teu sanggupeun meuleum jelema nu pernah ngaluarkeun cai mata tengah peuting inget kana dosa. Ge. Lain lalawor eta.
sok geura ge urang tengah peuting inget-inget dosa urang hese bae tah keluar cai bata hese tapi lamun pamajikan teu kabeuli selop mah aju bae hese kunaon bangun merinci bae jangan kabeulin aduh pamajikanna ceurik lantaran yang selop yang kutang salakina cerik urusan dunia mah babarian cerik tapi urusan dosa teu pernah cerik kira orang ya Allah ya Rabb eueuh pamuntayangan iwan ti ka Gusti jeung eueuh deui dosa anu panggedena iwal ti abdi jeung eueuh nu bisa narima kana tobatna kecuali Gusti abdi muntayang ka Gusti tengah peuting urang inget-inget dosa baheula misalna urang boga kabair ya judi misalna urang boga kabair ya mabok misalnya orang boga kabair pernah segala rupa nampiling batur dan lain sebagainya ceri kurang tengah penting datang kabok beneran keluar cai mata paeh neraka moal sanggupeun belum jelema nu pernah ngaluarkeun cai mata nginget-nginget kana dosa kunaon eta kulantaran kuresep-resepna Gusti Allah ka hamba nu pernah ngaluarkeun cai mata tobat panggreget-gregeteun Gusti Allah ka jelema nu ngarasa hebat jasa dina ibadahna teu pernah tobat. Tuh aing mah salat ya terus bae pan. Malah qobliyah jeung ba'diyah, peuting aing mah tahajud. Bahkan aing mah tahajud teh beurang peuting aing. Teu kira-kira teh si budak. Tahajud dol meureun tah mah. Ieu teh inget asa teu boga dosa bae teu boga. Aing mah pernah nyantunan yatim piatu disantunan fakir miskin. Geus naon deui tu aing mah. Eta nu kos kitu tah Allah gregeteun. Gregeteun mantak jelema diangkat jadi wali, makom nu kahiji. Nyana makom tobat heula. Tobat, saenggeusna tobat, belajar, haju bisa. Saenggeusna bisa jadi ahli, saenggeusna ahli karak naik darajat. Makom tobat heula nu pertama. Nu pertama teh geus kabelah dieuna geus puguh bari diuk tobat ka Gusti Allah keur lempang ge Gusti, tobat ka Gusti Allah. Keur dina riungan ge tobat ka Gusti Allah. Jadi wali Allah mah, wali Allah ya. Atau ahli thariqah keur memeh husulillah. Geus usul makan eueuh syahwat. Eueuh biasa bae. Sebab deuleuanana ka Allah. Nu encan ya Mas, encan usul ka Allah mah pan heula nu geulis, atuh biasa bae jeung nyana ge jelema. Geulis amat teh si budak. Nah, ngan sakituna bae langsung ka Gusti Allah bari mun di mobil, mun ke diuk-diuk. Astagfirullahaladzim. Gusti hamba Gusti punjul ti batur SMS dan nomor sabaraha tah lain tobat tah mah kos itu ngalamun tah mah sia tah mah lain kitu tobat langsung ka cai mata ya Allah ya Rabb eta teh gair mahram Gusti hampura Gusti tuh ya kontan seketika jelema anu ngabiasakeun tobat engke ka dituna bisa saenggeus bisa ahli saenggeus ahli naik boga makom jadina jadi nyana aya di makom tobat makom nomor kahiji untuk naik derajat makom tobat heula Allah resepkeun nu mantak diangkat jadi solihin teh tobatna terus-terusan mana deui jelema anu seuneun teu wanian belum ka jelema anu munggah hajina di dieuna darurat hasina darurat teh kieu lain anu loba hartana lain loba hartana ge gede ganjaranna nganu gede jasa ganjaranna boga sawangan sakitu-kituna kemudian aya ge imah doang dah dijual ku cinta ka Gusti Allah anak babagi tah sia beusi deuk dagang mah ku aing dipasing-pasingkeun abah mah kuari endeu ka Mekah berangkat cenah ka Mekah modal ngan sakitu-kituna atawa darurat aya kakurangan boga duit teh nu aya teh embe dijual kotok dijual kabeh dijualan pake nutupan setoran berangkat susah sanggeusna susah bayangkeun ku urang duitna pas-pasan datang ka dituna teu meunang make baju langsung make kain ihram awakna benar-benar dikaallahkeun dengan pelaksanaan tawaf kemudian sa'i emang teu capek tawaf jeung sa'i capek hanya hayang naon hanya hayang ridho Allah
tanggal 8 orang diberangkatkan gedage ka Arafah didinya langsung wukuf. Apakah henteu sedih urang wukuf? Sedih. Make pakaian ihram. Kemudian urang teh ngan saaya-aya bae bejana pernah terjadi hese dahar kapan di Arafah baheula. Jamaah Indonesia lantaran kurang rapi dan nah eta hakikatna bati Gusti Allah diberangkatkeun peuting teh ka Mina. Bulung batu di Mina apakah teu capek? Capek. Di Mina diberangkatkeun deui ya ka Muzdalifah, di Muzdalifah diberangkatkeun ka Mina. Jumroh. Masya Allah eta nini jeung aki-aki memang jumroh kumaha ngek-ngekan. Lantaran jauh kapan? Tina kemah teh yang datang ka Jamarot anu ngora-onam. Aya campur-campur lah nu ngora mah sagala neuleuh urang Pakistan, neuleuh urang campur-campur nu ngora mah. Budak ibadah neulan irung. Irung mancung amat ya irung. Ieu mah sakanya hukul bae nu babaragan jeung kula kos kitu. Komo nu teu bareng meureun. Cak urang ditu teh sia neuleuh naon? Neuleuh ente bancung amat eta irung. Bagus amat aing neuleuh sia kos kutil irung sia. Campur-campur eta. Ieu tapi nu kolot mah kan geus teu dilean kos kitu. Langsung jumroh tet balik deui ka kemah. Isuk mabet jumroh deui. Naon teh capek? Capek. Diberangkatkeun ku ari ka Mekah. Capek. Nah, ternyata horeng tina modal nu pas-pasan eta harta awakna nu sakitu ayana dipake ka Gusti Allah lillahi taala. Neraka teu sanggupeun meuleum jelema eta. Teu sanggupeun neraka. Embungan cak neraka aing nyaho jasa nyana berangkat teh darurat aing nyaho jasa awakna dipake ka Allah. Toab sa'i, segala wukuf di padang Arafah aing nyaho jasa. Capeun manya capek demi Allah aing kudu beuleum nyana. Nu mantak ganjaran ka Mekah mah lain lalagaan. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Sebab naon neraka teu sanggupeun beuleum jelema anu munggah hajina kos kitu. Entek lamun urang munggah hajina anu 250 juta teh ya. Anu tas dipangmawakeun, muka lawang dipangmawakeun, dahar dihuapan. Emang aya kiai siapa teu nyaho. Ya siapa susah. Susah mamanya nyaho atuh. Sugih. Oh, sebelah dituna tawaf lagi dan lain sebagainya. Eueuh ka masakatan. Asa ngeunah bae. Baju kan sakali pake kunyana geus dicokot dipanggieuskeun deui. Kemudian isuk geus tinggal ngeunaheun jasa. Jadi eueuh ka riweuh eueuh. Ieu mah atuh nu kos kitu mah ka surga mah ka surga. Ngan neraka ge radalah ngarentab-lentab setik ge mah. Lamun teu ikhlas mah. Tapi ieu mah bayangkeun ku urang, modalna pas-pasan datang ka ditu na ge hajunyana aduh awakna dipake ka Gusti Allah. Deuk daharna ge ditu hara hese. Lapar nu aya. Deuk meuli aya duit hese meuli. Lantaran bahasa teu bisa. Ieu kumaha bahasana ieu meuli sangu. Tuan. Naon sia? Urang Arab si naon sia? Hese. Dek balanja duit boga tapi kan hese. Balanja teh hese, nawar tasbih. Kam tuan bisa dengan sakam-kamna doang. Tasbih di kieu-kieu kam tuan. Miareal. 100 real. Ditawarkan ku, teu bisa maca tuh, teu bisa ngomong. 50 berarti ditawar saknyana teh teu nyawan hom sakanyana mah. Teu nyawan komsin real, geus bae jadi wah, kikieuan kan sakumaha nu gagu. La, ruh halas. Nyana teu nyawan rusuh kan teh, ruh teh naon bae gitu kan. Padahal mah idet sia ka ditu. Lamun ngarti, teu ngarti mah tuh kikieuan mah terus. Cak urang Arab geus diruh-ruh ge teh budak. Catak bae di dinya bae. Nah, urang Arabna terus nu eleh. Urang Arabna teh, wah, kalau tidak 100 real, sudah 90 real. Ah, bisa nyana setik mah. Bisa setik 100 real. Tuan, naiknya ada 70. Ya. 70. La. Alas. 90 real, 90 real. Itu harga maut. Itu beres orang Arab. Emang di Cikupa harga mati. Jadi orang harga matinya berapa kan gitu.
Eta kayak ini sudah harga maut cekeun teh. Waduh, pae aya hargaan cekeun. Atuh eta nu kualitas fashion. Lah dikadinyakeun deui. Emang kudu harga maut cekeun. Ai di paehan dibere harga ku ya. Eta juga deh. Nah, ieu kan urang darurat urang mah ngomong teu bisa hayang hese dan lain sebagainya. Nah, horenganan naraka teh naraka embungeun meuleuh jelema nu kos kitu. Mungkin iya nilai jelema anu model gitu jeung anu berangkat ke Mekah loba duit atuh bagus ngan dibandingkeun jeung nu darurat beda tetep ke surga maka surga bae ngan beda. Nah ieu kan aya nasna hadis Kangjeng Nabi hiji neraka teu sanggupeun meuleum jelema nu pernah ngaluarkeun cai mata ti peuting nginget-nginget dosa. Nomor kadua teu sanggupeun meuleum ka jelema nu ngerakeun harta jeung tanagana pake lillahi taala geus puguh jihad fisabilillah aji ge di manzilati jihad. Nomor kahiji jelema taqwa teh ajan lakum furqanan dibere petunjuk. Nomor kedua wa yukafir ankum sayyatikum dosa letik ditutupan yana diampura. Nomor katilu yaghfir lakum dzunubakum dosa-dosa gedena ge dihampura ku Gusti Allah seperti kiluban habilubana. Wallahu dzul fadlil azim. Iyalah lamun hayang nyaho kurnia nu pohara ti Gusti Allah. Allah ngasupkeun ka surga ka para rasul teh aneh, ngasupkeun ka surga ka para nabi teh aneh, ngasupkeun ka surga ka para aulia Allah teh aneh. Lantaran di dunia nawan yang hebat jasa, ngasupkeun ka surga ka para solihin teh aneh. Tapi jelema nu bobolokot ku dosa, tobat ka Gusti Allah, ditarima tobatna tetep ka surga. Mantak ulah leutik hate urang baheula keur ngora anu alah aing geus ngaji ieu aing diapalkeun ieu. Geus pokona mah Allah mah pasti ngampura lain Allah lamun Allah lain dzul fadlil azim. Allah ngabogaan kurnia fadl anu luar biasa gedena. Kagedeanana jelema nu bobolokot ku dosa asal tobat hampura surga. Geus menta kula leutik ate jelema mah. Ci maji baheula keur di Jakarta segala nipu segala naon. Alah teu urusan leutik cak Allah mah cak siang gede ge. Aduh geus ditobatan atuh encan sih. Engan ngaji bae ngadeng itu tobat encan. Aya we sege tobatna. Di antarana tobat teh hiji lobakeun maca istighfar, asupkeun ka jero hate. Kemudian mutekad moal balik deui ngalaksanakeun eta. Mun eukeur ngalaksanakeun dosa cabut, langsung kaluar tina dosa eta. Tur ngajab moal balik deui. Selesai. Usahakeun hudang jam 2 langsung tadarruk ka Gusti nginget-nginget dosa nu geus duh Gusti mun teu dihampura neraka Gusti mun teu dihampura abdi dibeuleuh mun encan keneh bae encan sieun urang tobatna ulah di jero masjid ulah di jero mushola ulah di jero kamar di jero hau sia dikahaukeun sia ku aing hayo teu deh ceurik sia goblok sia awak ye jangan denge kiai mah cenah ceurik-ceurik sia geus dibawangan ge ku aing mata teu deh ceurik keneh bae. Ada berau ayo. Kanyawan kan ku pamajikan. Kak, keur naon? Tobat aing. Tobat di hareupeun hau, atuh rek ceurik ditu mah. Aya eta naon eta? Belum damder. Orek tobat balik belum damder, blon bagi aji. Lah iyalah. Coba usahakeun supaya datang ka merenyi. Tapi lamun urang terenyuh inget ka dosa, inget ka galakna Allah, aya langkeng. Sapeting dua peting terus insyaallah. Engke karasa ku urang. Oh, horeng Allah mah maha sagala-gala. Iyalah gede dosa dihampura surga. Wallahu dzul fadlil. Alhamdulillahirabbil wallahu a'lam.